warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng simkuring Siti Najwa Aprilia dina acara basasunda.com. Dina barita anu bade baris dipidangkeun ayeuna nyaeta musibah banjir di wewengkon Bandung sareng Garut. Usum hujan di taun ayeuna emang kaitung ageng pisan. Di sababaraha kota khususna di Jawa Barat oge seueur musibah banjir sarta taneuh longsor. Ti mimiti wahangan Citarum dugi ka Ciliwung Bogor oge kakeunaan banjir ku imbas curah hujan anu ageng ti taun ayeuna. Dina program barita Basa Sunda ayeuna rek bade dipidangkeun hiji barita anu ngeunaan kana musibah-musibah nyaeta bencana banjir bandang anu ngalanda kota Bandung sareng Garut anu diakibatkeun ku mudalna wahangan Citarum. Banjir ngalanda wewengkon Kabupaten Garut ayeuna mulai ngaageungan. Dugi ayeuna tos aya sababaraha kacamatan anu kakeuna ku imbas mudalna wahangan Citarum. Saentos Cihujan nu lumangsung turun ageng ti sababaraha dinten kaliwat. Akibatna tina tragedi banjir di Garut saeutikna ngakibatkeun karusakan di 7 kacamatan anu aya di Kabupaten Garut. Dumasar kana data nu aya, banjir bandang eta teh mangrupakeun banjir anu paling ageng nu pernah aya di Kabupaten Garut. Bencana banjir eta ngarenggut korban jiwa dugi ka 20 genep urang. Di antawisna 23 urang deui teu acan kapendak. Dugi ka ayeuna oge tos seueur rerengan wargi anu kapaksa nyicingan daerah pangungsian di palataran anu kalangkung aman. Sedengkeun tragedi banjir di Bandung kota ngakibatkeun saeutikna saurang korban jiwa. Sanajan tragedi banjir di Bandung kota ieu teu pati ngakibatkeun loba korban jiwa atawa karusakan masukana sapertos di Garut, nanging tragedi banjir ieu teh pikeun jalan ngingetan ka urang sadayana supados leuwih merhatikeun ka kebersihan sapertos ulah miceun papaduan ka cai sabab kajadian musibah di Garut sareng di Bandung ieu teh lain saukur hadir ujug-ujug. Nanging aya patalina sareng pola pikir anu salah ti jalmina. Pola anu salah ieu teh anu ngakibatkeun tragedi alam sapertos miceun sampah papaduan ka wahangan, ka malir, atanapi ka solokan. Nuaran tatangkalan di leuweung sareng seueur deui anu sanesna. Nah, pamirsa cekap sakitu wae barita singkat ti simkuring anu tiasa didugikeun. Hapunten pilih aya kalepatan sareng kahilapan tina cariosan ti simkuring. Simkuring baris pamit undur amit mungkur. Hapunten anu kasuhun bilih aya basa anu teu luyu sareng undak usukna bilih luhur saur baeud dicarek. Rumaos sanes ahlina. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.